Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak. Alhamdulillah urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Sapatos biasa pelajaran bahasa Sunda kelas 5 masih diajarkan ku Ayah Henry nya. Kumaha liburananya menyenangkan teu nya, mudah-mudahan liburannya cukup dan sekarang kalian siap-siap lagi untuk belajar BDR ya dari rumahnya masing-masing. Baik Ananda, materi hari ini di semester genap ini ada 3 bab ya, pengajaran 5, 6, dan 7. Nah sekarang kita mulai dari pengajaran 5 ya. Bab 5 judulnya Cinta Lemah Cai. Mudah-mudahan hidup sadayana semangatnya tong jadi beban pikiran. Memang bahasa Sunda bahasa yang sulit untuk diucapkan dalam sehari-hari ya, dilakukan. Maka dari itu kita mulai saja perlahan belajar bahasa Sunda ya. Ada kata-kata yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Nah, untuk materi hari ini Ayah akan menyampaikan judulnya Cinta Lemah Cai ya. Cinta lemah cai itu artinya cinta terhadap tanah air ya. Tanah air artinya cinta terhadap bangsa Indonesia. Nah, di dia aya bacaan ya, ku hidup dibacanya sing sangat lemah cai urang negara Indonesia baligesan ngajadi sarakan pamatuhan kudu dijaga diriksa. Sangkan tetap jadi negeri anu nanjeur dina jati diri mandiri. Mikanya lemah cai kudu ngawujud dina tekad pikeun bumela ya, ngalawan sakur gogoda nu matak ngaruksak harkat martabat. Mika cinta lemah cai kudu natrat dina laku lampah reueus sarta rumawat kana sakumna budaya nu mangrupa kebeungharan bangsa. Mika cinta lemah cai mangrupa sabagian tina iman ka Allah nu maha kawasa. Tah ieu teh bahasa Sunda dalam banget ya. Nah, nanti kalau tidak mati Ayah kasih tahu ya. Jadi artinya memang di sini tuh cinta terhadap tanah itu merupakan bagian dari yang harus kita lakukan sebagai warga negara ya. Cinta terhadap tanah air harus menjadi bagian dari bahwa kita membela negara kita ya. Jangan merusak, jangan merusaknya dengan perilaku kita sendiri ya. Nah, eta judulna tah ayeuna materi salajengna nya aya maca bab A nya tah. Sok ieu aya judulna nembangkeun kawih. Prak baca rumpaka kawih di handap tuluy tembakeun babarengan ya. Judulna Karatagan Ki Sunda. Tangke ku aya ditampilkeun lagu nanya lagu Karatagan Ki Sunda. Nah, walaupun kalian tidak mengerti, yang penting tahu lagamnya seperti apa ya. Ieu kuring lalanang Sunda, kuring wanoja Sunda, mikanya karhayatna rek ngarumat lemah cai, rek rumawat kebudayana, moal rek luncat mulang. Lamun Sunda can menang makalangan ku melendang. Getih kuring renghap kuring, batin kuring sukma kuring, tekad kuring lengah kuring pikeun Sunda tah. Ieu teh ciptaanna lagu rumpakana nu ciptakeunna nyaeta lirikna sareng laguna ku Ganjar Kurnia tah ieu nya nu ciptakeunna. Teras lajengna aya
patarosan ya. Pertanyaan nyangkem eusi tembang. Sangkan leuwih antep nyangkem eusi kawi karakat karatagan ki Sunda. Prak jawabannya ieu di handap. Saha anu dimaksud kuring dina kawi luhur? Saha? Tah aya di dieu nya dibaca di dieu tah. Naon jawabanna? Ieu kuring teh urang nya, kuring teh saya aku ya. Sunda lalanang itu sendiri, kuring wanoja teh perempuan, mikanya menyayangi ya ka rahayatna ka badannya, hidupnya rahayat teh ya. Rek ngarumat lemah caina, rek rumawat kebudayana. Tah kuieup sok ditulis pertanyaan ieu ti A sampai Z 3578 ayat 10 ditulis di buku tulisnya, ditulis pertanyaanna terus dijawab. Entong di sisi di dieu nya tapi dilewatan dihandap jawabanna supados aya mariksana gampang ya. Nah, sakitu materi dina ieu poe ieu nya, mudah-mudahan hidup ngatos. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus menjadi pribadi yang berkarakter terhadap cinta tanah airnya, seperti di pembahasan buku ini, bahwa kita harus mencintai negara kita, apalagi budaya kita, budaya Sunda, budaya dan lainnya, terutama kita orang Sunda asli ya, asli Sunda Jawa Barat. Nah, gitu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kerjakan tugasnya, kirimkan di classroom. Kalau tidak mengerjakan, ada sanksinya dari ayah ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.